Uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun kudu heg uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun semua baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana. Oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kukit salaras komo panjang teuing anjing atuh kaharti panjang teuing terus ya siang ngomong nge ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah sok atuh